Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai waswari wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan la ruhi Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan la ruhi Syabul Qari Ajailani qaddasallahu sirrahu wa ila ruhi musanifu kitabatul mu'in wa nafa'ana bi ulumihim amin wa sallim wa qul muassisilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pangaosan kitab Fathul Mu'in atawa logatan kitab Fathul Mu'in. Urang ngalogat wae ieu mah bilih aya nu kalewat hancana halaman 4, masih kena halaman 4 mangga kitab Fathul Mu'inna. Bismillahirrahmanirrahim. Parun ari ieu eta hijidahan atau hijidahan masalah. Lau adkhala lamun mah nganclumkeun saha al mutawaddi, lamun mah nganclumkeun itu jalma anu wudu, yadahu kana leungeunna itu si mutawaddi. Jalma anu wudu nganclumkeun leungeunna itu jalma anu wudu biqasdil gosli kumake maksud ngumbah anil hadasi tina hadas leungeun aula biqasdin atawa teu make maksud ngumbah badaniyatil junubi dina sabadana niat adus junub au taslisi wajhil muhdisi atawa dina sabadana nilukalikeun ngumbah wajah jalma anu ngumbah hadas au ba'dal ghuslatil ula atawa dina sabada kumbahan anu kahiji. In qasoda lamun manga maksud itu si jalma mutawaddi tegasna jalma anu wudu al iqtisara ngamaksud kana ngawungkulkeun alaiha kana ghuslahul ula kana kumbahan awal bila niatin kalawan teu make niat, bila niat yang iltirabin kalawan tu make niat nyuk cai wala qasdi akhdil ma'i atawa jeung teu ngamaksud nyuk cai li ghardin akhara pikeun maksud anu sejen soro tah jadi itu cai teh musta'malan eta musta'mal bisib binisbatil ghairi yadihi ku nganisbatkeun kana salian leungeunna itu si mutawaddi. Palahu atu eta meunang pikeun jalma nu wudu non aya sula yen ta ngumbah itu si mutawaddi tegasna jalma nu wudu bima ku cai pihan wa eta tetep dina leungeunna pihan wa tetep itu cai teh dina leungeunna itu si mutawaddi baki sa'idiha kana sakakarina bahuna leungeunna itu si mutawaddi. Wa ghairu mutaghayyirin jeung anu teu narima robah taghayyuran kalawan robahan kasiron anu loba bihaisu yamna'u kusakira-kirana nyegah na itu taghayyur itlaq qasmil ma'i kana mutlaqkeun ngarancai alaihi kana eta cai bi antaghayyara gambaran narima robah naon ahadu sifatihi salah sahijina pirang-pirang sifatna cai min ta'min tina buktina rasa au launin atawa buktina warna au rihin atawa tina buktina ambe walau takdirian jeung sanajan bukti eta barobahna teh kira-kirana
au kana atawa kabuktian nona taghayyuru barobahna teh bima eta ku perkara ala udwil mutahhiri anu tetep ieu perkara teh dina gaotana jama nu suci bil asohi dina kaul anu asoh wa inna ma yusaru jeung pastina ditapakan naon ataghayyuru barobahna ingkana lamun bukti itu taghayyur bi khalitin eta tetep ku barang anu nyampur ay mukhalitin tegasna anu ngadalinan au mukhalitin tegasna barang anu ngadalinan lil ma'i kana cai anu nyampuran berarti wa huwa jeung ari khalit tema eta perkara barang la yatamayyazu anu henteu narima beda ieu ma piro il aini dina ningalian panon dina tingalian panon tahirin anu suci wa qad gonia jeung nyata sugi atawa loba non alma ucai anhu tina itu anu nyampuran kazaparona seperti minyak atau mangsi japaron wa tamari sajarin jeung buah kai nabata anu jadi ieu sajar kurbal ma'i dina deukeut cai wawarokin jeung daun turiha anu dialungkeun ieu daun summa tafattata terus buruk ieu daun la turabin teu madarat ieu barobah wa milhimain jeung ku taneuh jeung ku eueuh tina eta cai la turabin teu madarat barobah ku taneuh wa milhimain jeung ku uyah tina cai wa inturiha jeung sanajan dialungkeun ieu turab bihi dina itu cai sanajan dialungkeun itu cai uyah bihi dina itu cai wala yadurru jeung teu madarat naon taghayyurun barobahna la yamna'u anu teu nyegah ieu taghayyur al isma kana ngaran cai liqillatihi karna saeutikna ieu taghayyur walih timalan jeung sok sanajan bukti saeutikna teh eta kapantesan bi ansyaka ku gambaran yen mangmang itu si jama ahwanaha ari taghayyurna kasirun eta loba au qalilun atawa saeutik wa kharaja jeung kaluar bi qauli bi khalitil mujawiru kulapad bi khalitil mujawiru sakitu lagi dan jeung wallahu a'lam bissawab.